Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu sareng ari najis bangsa hukmiyah bi jaryil mai eta ku ngocorkeun cai alaiha kana eta najis hukmiyah. Wal kalbiyatu sareng ari najis bangsa anjing bigos liha kalawan ngumbahna najis kalbiyah anjing sab'an kalawan 7 balikan. Ihdahunna ari salah sahijina sab'an 7 mamzujatun eta anu dicampuran bit turobi ku taneuh at-tahuri anu nyucikeun. Wal muzilatu sareng ari anu ngaleungitkeun lil aini kana datna najis. Wa in ta'addadat sanajan bing bilangan ieu muzilah wahidatun eta anu sabalikan eta diitung sabalikan. Wa yustarotu sareng disyaratkeun naon wurudul mai datangna cai atanapi ngocorkeunana cai ingkana lamun aya caina qolilan eta saeutik. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Wa min syuruti sholati sareng tina sawarehna syarat-syaratna salat istiqbalul kiblati ari madep ka kiblat. Wa duhulul waqti sareng manjing waktu. Wal islamu sareng islam. Wa tamyizu sareng tamyiz. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah. Upami di dieu mah teu ditartibkeun, upami dina kitab sapina mah ditartibkeun bahwa najis teh aya 3 rupi. Hiji aya najis mutawasyithah, 2 aya najis muhoppapah, 3 aya najis mugoladoh. Wal hukmiyatu sareng ari najis bangsa hukmiyah. Hartosna bangsa hukmiyah teh kakenaan najis nanging teu aya rupaan, teu aya angseuan, teu aya rasaan. Maka dihukuman eta najis teh najis hukmiyah. Ukur hukumna wungkul itunya. Nah, cara ngabersihkeunana najis hukmiyah cekap bijaryil mai alaiha ku ngocorkeun cai alaiha kana eta hukmiyah ku diusapkeun gitunya, ku diusapkeun. Geura sapertoskeun ti payun dina kitab Sapinah bahwa najis teh aya najis mutawassithah. Ari najis mutawassithah mah lebetanana atanapi nu kaasup mutawassithah sapertoskeun cai papang istri eta kalebetkeun najis mutawassithah. Sok sanajan teu acan barang tuang sareng teu acan dugi kana yuswa 2 tahun. Atanapi nu kalebetna najis mutawassithah tai hayam, tai entog, tai doma eta
kalabat najis mutawasitoh hartosna najis anu nengah-nengah mutawasit. Wal mukhafafatu sareng ari najis mukhafafah mah nyaeta seperti mana baulus sobiyi cai kiihna budak lalaki anu eta budak lalaki na teh teu acan barang tuang naon-naon oge teu acan dugi kana yuswa 2 tahun. Tu bentennya cai papangna istri sareng cai papangna pamegat. Upami cai papang istri mah kalebetna najis mutawasitoh, upami cai papang pamegat mah kalayan anu teu acan barang tuang sareng teu acan dugi kana yuswa 2 tahun kalebet najis mukhafafah, janten enteng gitu ya. Enteng banget keneh nah cipapangna istri. Nomor katilu najis teh aya nu disebutkeun najis mugoladoh. Nah saur di dieu wal kalbiyatu sareng ari najis anjing malihan dina sapinah mah wal kalbu sareng bagong gitu wal khinziri sareng bagong. Cara ngumbahna teh bigosliha sab'an nyaeta ku 7 kumbahan, ku 7 kumbahan. Ihdahuna mamzujatun ari salah sahijina anu 7 kadah dicampuran biturobi ku taneuh atau huri anu nyucikeun. Janten cara ngaleungitkeun najis mugolado anu kalebet najis mugolado teh nyaeta anjing sareng bagong diantawisna bahkan jeung taina cikiihna itu kalebet najis mugolado. Carana teh nyaeta ku 7 kumbahan kalayan salah sahijina nganggo taneuh anu suci. Piceun heula jentulna kurukoroana ku suluh atau nepi ku naon saatos kitu gosokeun kana cai itu nya genep balenan kalayan anu sabalenan mah ku taneuh. Di mana cenah nerapkeunana ku taneuh mangga dina balenan anu sabaraha hiji wae oge. Saumpama geus 3 balenan ngumbah eta mugoladoh teh ku cai lajeng ku taneuh, atos ku taneuh lajeng deui ku cai deui kitu nya 3 balenan janten 7 kitu nya janten 7. Wal muzilatu lil ain ari anu ngahilangkeun kana zatna najis wa in ta'addadat wahidatun. Sareng ari ngaleungitkeun kana jentulna najis saumpama teh naplok ye tai gogogna teh kitu nya tapi ceun heula kitu sakumaha saur nembe piceun heula ku sulu atanapi ku rokrak kitu nya wa inta adadat dibulak-balik eta mah di etang sabalikan kitu nya jadi di etang sabalikan janten di etang 7 teh di mana-mana geus diwasuna ku cai oge dicampuran ku taneuh. Wa yustarotu sareng disyaratkeun dina cara ngaleungitkeun najis teh naon wurudul mai ngocorkeunana cai janten upami ngaleungitkeun najis kadah dikocorkeun si caina teh kitu nya ing kana kolilan dikocorkeun sote lamun caina saalit. Jadi ulah sapertoskeun kieu ngawasu teh kotok dina eta dina paragi wawasu dina ringkok kitu nya dina ringkok dikit kitu panangan aya teh kotok dina panangan teh dikitu-kitu tah teh kenging eta kedah diwurudulkeun kedah berarti dikocorkeun wah dikocorkeun kitu nya. Kajabi upami caina anu seueur nyaeta anu aya ukuran 2 kulah biasa dikocokeun di kitu anu caina anu seueur mah. Enten anu kirang tina anu 2 kulah mah
di mana-mana ngaleungitkeun najis wayahna kadah diwurudulkeun hartosna didatangkeun atanapi dikocorkeun ye dina bab najis. Paslun ari ieu teh pasal sahiji wa min syuruti sholati salajengna tina sawarehna syaratna salat teh tos hiji wudu, hiji leungit nyeutkeun naon kada suci tina hadas dua kada suci tina najis, tilu kada naon nomor katiluna teh kada suci tina najis dina badana dina pakaianana oge dina anggoanana. Nah salajengna syaratna salat teh wa min syuruti sholati istiqbalul kiblah kadah madep ka kiblat kitu nya kadah madep ka kiblat eta teh wajib madep ka kiblat kalayan anu wajibna madep ka kiblat teh numutkeun dina kitab anu sanes mah bisodri kudada kitu anu wajib madep ka kiblat teh dada janten upami teh mah urang ngaliuk saperti kieu teu sawios-wios kitu nya ngan makruh eta hukumna tapi upami ngagilir dada dina nalika netepan mangka eta batal sabab disyaratkeun madep ka kiblat teh ku dada terkecuali dina nu disebut salat syiddatul haub gitunya hartosna syiddatul haub teh bangetna kasieun sapertikeun mana dina musim perang aya nu disebatkeun salat syiddatul haub musim perang zaman Rasulullah di zaman Rasul nalika tuh zaman Rasul masa kumaha riweuh nyariweuhna perang bakat ning teu kenging ditinggalkeun nana salat maka diayakeun salat syiddatul haub itunya carana salat syiddatul haub upami dua jajar nu sajajar saumpamakan ruku anu kadua jajar mah tong waka ruku bisi datang musuh ke ruku gitunya tah di mana-mana anu kadua jajaran anu sajajarna cengkat alias iktidal tah anu kadua jajarna nembe ruku engke nu kasajajar sujud anu kadua jajar teu kengeng waka sujud luak lieu we kitunya matak ceuk tadi oge ngagilir ku rarai mah henteu matak nyadankeun ngabatalkeun kana salat tapi upami luak lieu ku dada mah kitunya eta teu sawios naon teu kenging terkecuali dina syiddatul haub maka tiasa kitu sehingga ngaririk ku dada oge bakat ningku banget bisi aya musuh mah itu istiqbalul kiblat ari di urang mah madep Ka'bah gitu madep kiblat gitu sami keneh waduhulil wakti nomor kasalajengna kadah manjing waktu kadah tos manjing waktuna ulah kena getol abi mah geus lapar hayang salat 11:30 can waktuna lohor cong we salat eta ulah atanapi ngahirkeun kana waktu ngalangkungan tina waktu lohor dipidamelna geus dina waktu asar eta sami teu sah kadah manjing waktu kumaha cenah upami kieu urang teh kasibukan atanapi karepotan bade salat lohor masih kene di perjalanan hararese milari masjid teh saumpamakan teu aya sehingga dugikeun ka hiji masjid menak masjid tos bade asar kitunya engal we urang teh abdas talajeng we ngalaksanakeun salat lohor geus meunang sarakaat torojol teh Bapak DKM lebet ka masjid toh nyanak mik langsung adzan asar urang salat lohor karek meunang sarakaat kumaha sah eta salat lohor henteu numutkeun salah sawios ulama ahli fikih sah maka kalebetkeun kana salat ada henteu kedah dikodoan
Naon margina? Margi aya katerangan man adroka rakaatan faqad adroka shalah. Saha jalma anu manggihkeun kana sarakaat beres sarakaat kabujang datang di waktu anu sanes faqad shalah nyatana eta jalma salat kana duhur upami salat asar kabujang maghrib maka salat asar eta kalebetkeun sah wae nya upami asal aya ukuran sarokaat aya cenah saukuran roh sarokaat teh ye geuragi salat maghrib anu salat asar geuragi salat asar da nya urang karas menang salat asar luang teh aya nu adan di luar di masjid anu sanes karek sarokaat mangka termasuk kana ada teu wasup kana kodo oge teu kedah dikodoan kitu nya ngan ngahirkeun waktu kitu nya lahir waktu. Wal islamu sareng salajengna syaratna salat teh wal islamu kada Islam naon margina mikabutuh kana niat ari niat syaratna kudu aya Islam. Innamal a'malu binniat ari sahna amal-amalan teh nyaeta kedah nganggo niat salat nganggo niat salat puasa nganggo niat puasa iktikaf oge kedah nganggo niat iktikaf upami urang lebet ka masjid ulah ukur langsung lebat ka masjid celek kue urang teh calik aoskeun heula niatna supados kenging pahala kitu nya. Upami numutkeun salah sawios upami urang calik di masjid teu nganiatan iktikaf maka moal kenging pahala calik dina ieu masjid. Naon sabab aya keterangan cek tadi innamal a'malu binniat angin pastina sahna amal-amalan teh kalawan nganggo niat. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Sunda mangga niat abdi calik di ieu masjid karena Allah Ta'ala jantan kadah diniatan lebar upami ngundag kana hadis eta salami lami urang calik di masjid teu nganggo niat wa tamyizu sareng salajengna syaratna salat teh kada tamyiz hartosna hidang kitu nya parantos hidang ari cirina hidang teh tuang tos tiasa kunyalira ibak tos tiasa kunyalira abdas oge tos tiasa kunyalira can dugi kana ukuran baleg tapi tos hidang maka eta termasuk kana syaratna salat tiasa salat. Shadaqallahul adzim.